Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumadaramang baraya sadayana di mana we ayana mugia urang sadayana aya dina kawilujengan. Dihidangget ayeuna sim kuring bade medal video anu lebetna barakatak. Ieu barakatak atau picarios barakatak dicandat tina majalah Mangle nomor 2705 kaping 15 dugi 27 November 2018. Ieu carios barakatak judulna teh Rek Tahajud ku Yasum. Yasum teh Yani Sumaryani SPD, guru SMP hiji Ciwidey, Kabupaten Bandung. Mangga urang kawitan. Barakatak Rek Tahajud ku Yasum. Malam minggu mulang ti Cimahi biasa tos ngalongok incu. Harita teh kurang leuwih jam 11 peuting. Karek nepi ka imah atuh kana jam 12-an karek bisa pereumah meniti beranaker dumeh geus capek sigana mah nya panon beunta ningali kana jam nu naplok dina tembok kamar hareupeun pangsarean kuring nyidik-nyidik kana jarum jam katingali jam 3 kurang saparapat. Panon dipereumkeun teh hese deui rek sare. Ceuk pikir, nah sakitu geus capek indit-inditan, wayah kieu meuni geus nyaring deui. Ah rek tahajud we. Allah ngingetan meureun ka kuring pangna kitu ge, yen kudu tahajud. Bari cengkat hudang tina pangsarean. Biasa nama geus niat rek tahajud oge sok rajeun tara tulus. Da eta panon sok rapet reup deui. Alhamdulillah peuting harita mah cenghar panon teh. Keur wudu kareret salaki anu hudangna ti tadi keneh nyamperkeun ka gigireun. Biasa ngakutan cai keur nyebor pepelakan di hareupeun imah. Kuring heran, nah jam 3 Janari geus rek nyebor. Biasa mah mun geus tahajud teh apan sok sare deui. Di kamar basa geus dimukeuna rek salat pisan. Lampu tatangga di luareun jendela kamar kuring ujug-ujug di pareuman. Geus aneh deui wae. Nah karek jam 3 Janari geus di pareuman. Apan biasa nama jam 8:30 atawa jam 6 kurang saparapat di pareumanana teh. Kuring apal pisan lantaran kamar kuring sok kacaangan ku lampu tatangga. Mata kuring mah tara ngahurungkeun lampu kamar mun keur sare teh. Cukup caang ku lampu ti tatangga oge dina daraga ngamangfaatkeun bari ngirit listrik. Red kuring ningali deui jam nu aya di kamar. Angger jam 3 kurang saparapat. Rek cong pisan salat, kuring mikir deui. Nah angger wae jam teh. Apan kacai oge aya kana 10 menit mah. Maknya angger wae. Teu diteruskeun rek salat teh. Panasaran ingki kuring ningali jam nu aya tengah imah. Euleuh, teu salah ieu teh. Panon dibelel-belel nyidik-nyidik bari ngadeukeutan kana jam nu naplok dina tembok luhureun televisi. Astagfirullah. Geuning jam 6 kurang saparapat. Ya Allah, hapunten Gusti. Boro-boro salat tahajud atuh ieu mah. Salat subuh oge kaberangan. Paingan salaki geus nyebor pepelakan
paingan kuring hese sarede jeung tatangga geus mareman lampu luarna. Tobat Gusti da geuning geus beurang. Si horeng jam nu di kamar mah geus almarhum. Duka teuing almarhumah da teu nyaho kana awewe atawa lalaki jam eta teh. Yani Sumaryani SPD, guru SMA Ciwidey, Kabupaten Bandung. Cak sagitu baraya mugia jantan hiburan. Hapunten bilih aya seueur kalebatan dina cariosan. Hatur nuhun ku paratosanana. Assalamualaikum sampurasun.